Solusi lapar dikala balik gawe nya nyemil. Besti tenana teh karak balik gawe pas diilihkan teh aya sanggung ngan tiis geuninganan kudu dihandeutkeun jiga nama daripada nya teu kadahar mendingan aya nama arek dihandeutkeun we ku tenana tapi ieu teh naha dina hareupeun kompor teh menikat balatak kieu. Aya nama moal kamikiran gerohaneun atawa ngalayah hareupeun kompor arek nyepankeun heula sangu soalna si cacingna jero lambung teh geus dara remo geuninganan. Sabenerna mah lamun nyepankeun sangu kieu teh prat paling hoream-horeamna teh naon kudu ngakeulna teh geuninganan tapi da kulantaran ieu teh nya sanguna mending paksa nya hawa horeamna teh jigana teh ieu mah kudu ngaganjel heula beuteungnya mesi cacingna teu pati demo teuing untung we geus nyadiakeun cemilan ieu teh kieu geuninganan besti kudu dieurih-eurihkeun heula kana toples soalna lamun misalna teu dieurihkeun aya budak galing dua pasti rariweuh makana ayeuna mah kutenana teh rek dieurih-eurihkeun heula dieusi-eusikeun heula kana toples anu kahiji toples dieusian teh ku telur gabus nya teh nanah meuli sakilo tapi nahan teu pinuh nya toples teh huapkeun ngasaan heula saeutik lah memeh diasup-asupkeun kabeh isi toples anu kadua ngan ieu teh tutupna bendulana teuing ka mana mah jigana teh ku budak galing dua dioprek. Lamun anu kadua ieu mah diisian ku astor coklat biasa lamun astor coklat mah meulina 2 kilo. Tuluy plastik anu kadua teh ilikanan kaya iklan sagala. Emang kitu teh mah dititah nyokot tutup toples tapi da teu iklan hareupeun kamera oge nya besti. Astor geus asup kana toples ayeuna mah tuluykeun kana toples anu katilu isina teh arek basreng apa ieu nya kuping gajah jigana teh. Ieu tah bagian kuping gajah mah hese mukana tapi babari diburusutkeunana. Ari sapanyatenana sabal kieu teh bakalan mahi satopleseun padahal mah lebih geuninganan urang simpen we lebih nama tuluy toples nu kaopat isina teh karak basreng. Lamun basreng mah teh nanah meulina setengah kilo soalna aya nu teresepkeun besti kana basreng teh iwal ti teh nanah nu resepna. Teh nanah mah naon wae resep besti. Besti nu penting mah caneut dikala lamun misalna ngahuhulang tarik geunaheun geuninganan bari ngahulang teh bari nyaneut. Tuluy toples anu kalima diisian melinjo ieu teh besti meulina setengah kilo lumayan geuninganan toples leutik ieu teh pinuh. Kan budak galing dua geus mulai nyalampeurkeun kieu mah geus ngalalantri kieu mah besti geus hayang isi toples. Anu hiji hayang astor, anu hiji hayang telur gabus ceuk teh nanah teh nyokot atuh wadahna tong nyokot hiji-hiji. Besti lamun misalnya minang dibuka-buka toplesna besi tiis kana caneutna. Geuninganan budak galing bungsu ieu mah paling gesit nyokot wadah teh besti hayang telur gabus. Ieu deui anu pangais bungsu tadi hayang astor ayeuna hayang kuping gajah mau kuping gajah apa astor kuping gajah cenah mah ya udahlah. Geus meureunannya moal ngagaranggu deui teh nanah teh rek menahan lah ieu toplesna soalna lamun misalnya teu dibenahan pasti dilayah-layahkeun. Ieu aya sesana ajang isukan deui. Ilikanan dina luhur lomarina ge geuninganan kieu besti ngalayah jeung deui loba coretan krayon baiklah nu penting mah aman di dia disimpenna. Besti teh nanah teh meuli geuneup rupa cemilan. Anu sarupa di mah teu mahi besti toplesna kuraya 5 jadi we 5 rupa heula. Ieu teh totalan kabehna 250 ribuan nya besti aya nu 2 kilo aya nu 1 kilo. Nya aya nu tinggaleuan ieu besti bola coklatna can kaasupkeun lamun misalnya teu diasupkeun pasti erep besti digelarkeun mah jadi we diasupkeun heula kana toples aman kan disimpen di dinya mah. Maksudna teh lain ulah di daharnya besti ngalayah we kitu asa teu mantes lamun ngalayah teh geuningan.